tu Yordan. Tidinya Kangjeng Nabi Yunus berangkat naik kapal lantaran henteu izin heula ka Allah di negara Ninawa. Kangjeng Nabi Yunus disiksa ku Allah dengan cara diragagkeun ka laut. Diragagkeun ka laut, tapi lauk nun geus dititah ku Gusti. Hei lauk, hamba aing ngaran Yunus, poe ieu dek dibalangkeun. Caplok ku sia, awas ku sia, lecet siksa sia poe. Wah, cek Kangjeng Nabi cek lauk nun, waduh aing betilok kos kieu sebenarnya mah. Ieu mah bahaya jasa cek kana. Geus kieu bae yo begitu dibalangkeun geus langsung salot we ka jero laut. Cek Kangjeng Nabi Yunus, jaim mah jero laut. Ieu hate na